para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, tina titinggalian dedengean aambean rasa jeung perasaan-perasaan kenikmatan iyalah anu kudu diopenan, iyalah anu kudu diropea. Ternyata horeganan eta mangan sakadar zahir, lamun hirup nutur-nutur zahir bae, kaayaan mata terus dituturkeun, kaindahan ceuli dedengean dituturkeun, kahayang irung sungut jeung sajabana dituturkeun, silaka urang bakal walaupun urang maca dua kalimat syahadat, maca la ilaha illallah kalimatun thayyibah saheulaanan lantaran urang teu pernah ngekang nafsu, bakal aya hitung-hitunganan engke jaga di akhirat. Maka ibadah ngan sakadar zahir doang, ieu mah ngan sakadar fikih. Cok reberesan make fikih, imiti make sapinah datang ka Fathul Muin, Fathul Wahab Tuhfah Ikna. Iruk dengan sakikituna be urusanana teh urusan zahir be. Lantaran tamangan sakadar Islam. Islam mah ilmuna ilmu fikih. Sasaranana ngan sakadar jasad, tujuanana adalah sasaranana jasad, tujuanana ngan sakadar syariat. Jelema nu ngalaksanakeunana ngan sakadar disebut abid, pagaweanana ibadah. Eta teh ngan sakadar zahir we, jelema kuari ibadah ngan zahir hungkul, ditingali ku urang beuh tarangna mah hararideung ieu deui. Wahara jasa. Calanana leuwih panjang tibatan samping, bagus wah wahara. Lamun sujud angel mun loba jelema, tapi lamun sorangan hampir teu sujud. Lamun loba jelema masyaallah duhana bae duha 24 rakaat, eta lamun loba jelema, mun loba jelema teu duha. Nah ilah zahir mah kos kitu bae. Nah lamun urang nutur-nutur zahir bae kos kitu bae hirup teh eueuh nanaonan sakadar cangkang. Di akhirat engke bakalna moal bisa nyebrang di jembatan Siratal Mustaqim, sebab ngan sakadar ngurusan zahir doang. Patalina ngan jasad naik kuari kana iman. Iman di dieu urusanana adalah qalbu. Ilmuna disebutna ilmu tasawuf, sasaranana adalah qalbu. Sasaranana adalah kolbu, pagaweanana adalah disebut ubudah. Gelarna ngaranna zahid. Mulai kuari ngurusanana ngurusan hate, awak dibarengan ku syariat fikih, kolbu dibarengan ku tasawuf. Mulai hirup berbarengan berdampingan bakal indah kira. Nah iya urang lamun urusan zahir bae capek, tapi ketika jeung batin indah. Kula sok inget ka dongeng aya hiji jelema ngurusan tangkal korma, kebon korma jeung kebon anggur di Mesir, diurus kunya. Nubogana tuh pernah ningali ka kebon. Satu ketika nubogana ningali ka kebon, kaget. Lain kaget ningali korba baragus, lain kaget ningali anggur baragus, kaget ningali nu ngurusanana pamajikana. Masya Allah, cak nuboga kebon imal lain lalaganya, ini mah turun ti kayangan kayaknya. Akhirnya itu karena ge lalaki sugih kan bisa baik salakina digerokeun sini maneh balanjanya ka toko ye balanjana loba jasa disuris ku nya nah ye balanja ka toko tah duit dah brak pamajikanna teu meunang milu titah ngajagaan kebon atuh ngaranna ge bujang berangkat bae cenah memangkaningkan naik onta. Pamajikanana di deketan kunyana, neng, salaki eueuh, ieu kan kebon anu kakak, nu kula, masya Allah neng, lah, geus pokona mah gaji ulah dicaritakeun deh bakal ditaikeun, sementara diguprakan duit kunyana,
tah ieu mah cekel bejang nih ribuan real dirham. Maksudna naon? Tutup pintu-pintu kabeh ulah aya nu neuli. Tutup sageus ditutup di deukeutan ditoel cek si Neng ke heula gitu aya kene anu muka periksa deui ku bos bos atuh mangga geus make calana jero bos geus siap we gegeran we lawang mana ieu muka ieu ya Allah balik deui ka dinya Neng geus tertutup kabeh hiji deui cek masih muka kene wah bos neangan ka unggal juru ka mana geus tertutup kabeh cekel si Nengna tendeun di pos langsung ditangkarakeun cek si Neng aya kene hiji anu encan nutup naon ieu pintu hati teu daek nutup ieu mah anu terus bae komunikasi jeung Sang Khaliq anu nyana aya teu pernah eueuh nu nyana ningali teu pernah buta anu nyana ngadengen teu pernah torek anu nyana uninga teu pernah bodoh ialah pintu hati ieu teu pernah nutup hati abdi mah kadeuleu bae Sang Khaliq teh andai kata Tuhan bade ngazinahan abdi nyangakeun sadaya-daya ngan pintu hati abdi teu pernah nutup muka terus asa babarengan jeung Sang Maha Pencipta sakitu bae abdi mah langsung eta boboga anu kekenceng turun ampere ampere turun tatadina 12 volt langsung Masya Allah jaknya ternyata horenganan jelema anu dianggap susah jelema anu dianggap hina jelema anu dianggap teu berdaya horeng ngabogaan iman anu luar biasa aing anu dianggap gagah nu dianggap sugih nu dianggap boga tapi ternyata horeng tertutup mata hate Gusti Allah tobat cek eta bos langsung nyana bebeja Neng ieu bapak rek tobat kumaha tobat bababari cak ieu teh kumaha bukakeun mata hate justru ieu teh daek muka-muka coba cak cenah ngagebruskeun maneh ka sumur si Neng bisa aja saya si Neng engke ge lamun ngagebruskeun maneh ka sumur tah engke kadeuleu bakal kadeuleu ke kabeh ge Gusti Allah ge langsung kadeuleu pae ngaranna tah mah tuh nya eta sok gerage urang datangan cek si Neng teh ka kiai-kiai anu imanna tebel anu imanna bener-bener kuat anu mata hatena terbuka nah etalah urang teh kuari ieu nyaritakeun Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz seorang kutubul aulia anu tadi dicaritakeun manakibna utlub matatlub penta ku anjeun naon dipake ka hayang bakal diijabah andai kata anjeun nyekel dangdaunan bakal jadi duit ka hayang anjeun jadi andai kata anjeun nyekel batu-batu bakal jadi emas jadi andai kata anjeun leuleuh bulung hayang dijadikeun emas jeung mutiara jadi sok utlub matatlub lain eta abdi lain eta teu hayang abdi teu dahar teu nginum mentang mata ti peuting teh teu hayang eta Gusti nu mantak abdi teu sare unggal peuting zikir ka Gusti taqarrub tafakur mujahadah abdi teh embung neuleuh dunia indah embung neuleuh gunung emas embung neuleuh dirham hayang teh neuleuh teh ka Gusti bae karidhoan Gusti manya abdi haju dibere nu kos kitu teu hanai abdi nu kitu mah teu hanai atuh ayeuna hayang naon abdi mah nu di pikiran teh lain diri abdi abdi mah nu di pikiran teh lain sasaha tapi umat sabada abdi teu aya lamun Gusti Rasul junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyaritakeun ummati kuring ge sarua kos Kangjeng Nabi muridi sanggeusna maot Kangjeng selalu inget ka umat sanggeusna maot kaula selalu inget ka murid kaula pamenta abdi mah Gusti geus bae hayang disalamatkeun seluruh murid kaula sakitu bae abdi mah insyaallah teh Gusti Allah geus atuh tanda tangan Jibril tanda tangan geus memang geus bakadong mah diampur
tanda di hampurana cek Tuan Syekh kumaha ismuka ka ismi al-azam ngaran anjeun kos ngaran kula nu agung ketika ngaran kula nu agung dipake taqarrub ka kaula kula selalu ngaijabah doa nah lumandak pelebah kolbu kudu diurus masyaallah karib lamun Tuan Syekh Abdul Qadir ingat ka muridna penerus toriko nu mana baik nu geus dimuktamarkeun di Indonesia melalui Jatman atawa anu lokal sarua baik kabeh mikiran teh kumaha bangsa kumaha negara kumaha umat jelema anu cicing dimui mah mikiran ngan sakadar sagulipek samuieun jelema anu didepak dan sakadar sagulipek sadepageun jelema anu boga yayasan mikiran teh ngan sakadar kumaha murid yayasanana jeung sagulipek yayasan tapi ahli thariqah pemikiran anak kumaha umat di Indonesia kumaha negarawan kumaha bisnismen kumaha jelema nganggur lamun Pak Gubernur memikirkan tentang nasib rakyatna kumaha supaya ulah miskin lamun Pak Bupati sakabupaten memikirkan umatna supaya bener-bener supaya bener-bener umatna ieu bisa sejahtera tetapi kiai mah mikiran teh lain kitu kumaha Pak Gubernur supaya selamat dunia akhirat kumaha Pak Bupati supaya selamat dunia akhirat jadi dunia mah mobil naon ku bupati dibogaan ya abalayahnya mobilna anu muter bae eta mobil naon anu muter bae eta naon anu muter bae mobil naon nu nyana eta boga ka molen-molen anu eueuh saungan teh anu saungan mobil naon nu aing teh nyaho nu sia ki sarua teh nyaho dia urang mah bodoh mah nu nyana geus buku mobil kap bupet jang duniana kurang naon tapi kula mikiran salamat kumaha si bupati di akhiratna jih ahli thariqah mah memikirkeun teh kadinya lamun ningali jelema malam tahun baru dar ya karim masyaallah ngabeakeun duit nyana duit tang ti mana duit nyana kabungah nyana tetapi di akhirat salamat apa moal sih ketika jelema dagang geus bugu dagang anu amruk bae mah moal terus ieu dagangna begitu jualan lu lan rugi jualan rugi tereh geus santo mah ieu nu untung bae dagang untung ah ieu jelema salamat moal ahli thariqah mah memikirkeun teh kasalamatan fid dunya wal akhirah kula mah inget ka dongeng di Baghdad aya hiji ngaran kiai ngaranna Bahlul ketika orang zarah ke Baghdad ge aya dinya merekna Maqbarah Bahlul kura liwat kadinya aya urang zarah heula Ki Bahlul ya Ki Bahlul teh okos Bunawas begitunya dipanggil ke kerajaan sekali dua kali tilu kali LDR datang begitu datang kan korsina geus dimerekan teh geus dimerekan Habib Rozak kan merekan diuk bae jadi mah teu aya merek sebenarnya banyak nah ieu nu kos kieu ilegal no problem nah eta Ki Bahlul datang begitu datang ke kerajaan diuk di kursi raja wah tumpang kaki kieu ngarokok Bahlul mangkaning dandim aya kon kuari Kapolres aya kan nah cak dandim tembak cak polisi jangan tembak dulu tangkap langsung polisi datang ngadinya tewak nyana tangkap turunkeun tinggang ku dandim Bahlul Allah juga Allah bukan mau Allah-Allahan sih cak dandim sikat itu Allah beak bangetna beak Bahlul bangetna irung geus kadal irung rata jeung pipi ya geus kieu bae Bahlul Tuan Raja gerokeun cak dandim geus nyiksa urang ye Kiai Bloon ye Kiai Bloon geus disiksa selesai Tuan Raja datang nyana ceri ka Tuan Raja kenapa kamu nangis nggak apa-apa nggak usah nangis ceri terus baik anda ceri cek Tuan Raja kunaon ieu jelema ditenggelan
diuk di kursi raja. Wah bener itu sopan cek Tuan Raja. Aja iya kan jadi robah begetak sikat ku dandim. Wah makanya makai hizib. Oh dandim atuh kuari makan irid hizib atuh. Masya Allah ha. Masya Allah. Bagus ya Tuan Raja. Nyana ceri. Tidak perlu nangis. Cek Tuan Raja. Tapi terus cerik. Hai Bahlul. Ayo mana cerik yang cerikan sa? Kula mah cerik teh lain yang cerikan abdi Tuan Raja. Yang cerikan sa? Yang cerikan Tuan. Siapa yang cerikan aing? Aing bajaga jadi raja, jelema jeneng atuh. Kabeh di bawah aing maka jeung nyerikan aing sia kudu ceng-cerikan teu abdi mah teu kudu diceng-cerikan diri abdi mah. Dusu abdi mah cerikeun yang cerikan Tuan Raja. Cerik naon sih yang cerikan aing? Abdi anu diu kakarake 10 menit bae geus disiksa komo Tuan Raja mah sabaraha taun meureun siksaan dari Allah. Sak Tuan Raja pan saya jadi kos kitu atuh. Kayak Bahlul tenang. Aing jadi tersentuh ya hati. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Selama 59 tahun di dieu kupun Rama didirikan amanat ti guruna Kiai Arsyad bin Haji Ismail oge ti guruna Kiai Dahlan bin Arjai tuluy sabada pun sepuh daya diwasiatkeun ka Sim Kuring ulah majar bahwa Sim Kuring teh ahli thariqah eueuh sakadar katitipan haul jeung katitipan amanat nu sejenna. Ternyata lamun urang jaritakeun thariqah isin hesekna imangan sakadar nyarita bahwa di dunia aya thariqah di Indonesia ambalayah thariqah. Salah sahijina nu datang ka Banten dibawa ku Syekh Abdul Karim ialah thariqah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Jika pun Bapak Abah Haji Dimyati bin Abah Haji Romli menang ti guruna Kiai Arsyad, Kiai Arsyad menang ti Ki Dahlan bin Arja, kemudian menang ti Ki Husein Carita, terus Ki Husein menang ti Kiai Agung Asnawi Caringin, Kiai Asnawi menang ti Syekh Abdul Karim, Syekh Abdul Karim menang ti Kiai Ahmad Khatib Syambas, Ahmad Khatib Syambas menang ti Syamsuddin, Syamsuddin kaing ti Syekh Muhammad Murad, Syekh Muhammad Murad menang ti Syekh Abdul Fattah, Syekh Abdul Fattah menang ti Syekh Utsman, Syekh Utsman menang ti Syekh Abdul Rahim, Syekh Abdul Rahim menang ti Syekh Abu Bakar, Syekh Abu Bakar menang ti Syekh Yahya, Syekh Yahya menang ti Syekh Hisamuddin, Syekh Hisamuddin menang ti Syekh Waliuddin, Syekh Waliuddin menang ti Syekh Nuruddin, Syekh Nuruddin menang ti Syekh Syarifuddin, Syekh Syarifuddin menang ti Syekh Syamsuddin, Syekh Syamsuddin menang ti Syekh Muhammad Hatak, Syekh Muhammad Hatak menang Syekh Abdul Aziz, Syekh Abdul Aziz menang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani quddasallahu sirrah, Syekh Abdul Qadir menang ti Abu Sa'id Al-Mahzum Al-Mubarak, Abu Sa'id menang ti guruna Syekh kitu Abdul Faraj At-Turtusi, Abdul Faraj At-Turtusi menang ti Syekh Abdul Wahid Tamimi, Abdul Wahid Tamimi menang ti Abu Bakar Shibli, Abu Bakar Shibli menang ti Abul Qasim Junaidil Baghdadi, Abul Qasim Junaidil Baghdadi menang ti Syekh Siri Sikti, Syekh Siri Sikti menang ti Syekh Marufil Kurhi, Syekh Marufil Kurhi menang ti Abu Hasan Al-Ridho, Syekh Abu Hasan Al-Ridho menang ti Syekh Musa Al-Kazim, Musa Al-Kazim menang ti Syekh Muhammad Bakir, Syekh Muhammad Bakir menang ti Syekh Muhammad Ja'far Siddiq, Syekh Muhammad Ja'far Siddiq menang ti Syekh Imam Zainuddin, Imam Zainuddin menang ti Syekh Sayyidina Husain, Sayyidina Husain ti Sayyidina Ali, Sayyidina Ali ti Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Kangjeng Rasul menang ti malaikat Jibril menang ti Rabbul Izzah Allah subhanahu wa ta'ala. Etalah silsilah mu'tabarah Thariqah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah anu jlig ka Banten dibawa ku Ki Abdul Karim, dikembangkeun alhamdulillah Tangerang, Bogor, Serang, Pandeglang, Rengkas Betung, terus Kalabuah. Alhamdulillah berkembang terus per detik ieu masih keneh aya nu nyarekelan walaupun lamun ditaliti geus teu pati sesuai. Di antara kesesuaian ahli thariqah nu ayeuna, teh sok ngadahar duit ti pamarentah. Ketika ahli thariqah ngadahar duit ti pamarentah batal, norekatna batal. Nu mantak babupati mah tilek mere duit ka kula, nyaho teuing kulana teu daekeun nyaho pelit nyana. Nu jelas lain, diterima mah diterima ngan dibikeun ka kotok, ke kotokna dipenci tidak ari ku kula atuh kene-kene ketel. Nah iyalah di antara anti ahli thariqah ialah menta, pang anti-antina lamun aya ahli thariqah menta batal norekatna. Di antara anti ahli thariqah adalah ngaharepkeun pamere ti batur toma ngaranna batal norekatna. Di antara batalna norekat di mana-mana ngahutang. Cenah ieu mah lain ngahutang ngridit, wah atuh apa maning iku mah wede. Mengkonon sirama. Iku mah lebih parah ge. Ya Karim, nah dele kurang ahli thariqah ti mimiti Lebuan, Serang, datang ka dieu mana aya ahli thariqah mobilna menang ridit goblok. Nah iyalah aya 10 anti ahli thariqah teu kudu dibacakeun kabeh leuwih parah ka ditu nama eta beta sakitu masyaallah Karim. Mandak isid lamun jaritakeun tarekat ngan kulantaran ieu mah ala kadar kawasiatan atau diteruskeun we. Emang cenah kieu tilok ngahutang osok. Aju kumaha teh batal ngan kula mah mayarna 2 kali lipat. Nyana bungaheun kan. Nah, ai bangsa Habib Rozak mah kan ngridit bloon kan. Masa norekat ngerodit. Di mana awalna berangkat tarekat nu sabenerna? Nusa benerna mah kieu, ketika manusia ningali matana, wah pemandangan masya Allah luar biasa. Ningali nu gelis-gelis ya Karim, ya Allah ya Rabb. Ketika orang ka parahyangan ningali mojang parahyangan, masya Allah. Ketika orang ka Mesir, ya Karim, oh nu jore di Mesir mah. Ketika orang ke Yordan, ke Maria, ke Uzbekistan, ya Karim, ningali awewe teh nu jore barang balik deui ka Indonesia ka Cikupa, masya Allah. Okos lainna le jelema. Iyalah dadalean eta teh apakah aku kudu dikitukeun bae. Ketika beralih kana dedengean, ngadenge dangdut, ngadenge pop mie, ngadenge jasmine dan lain-lain sebagainya. Ieu ceuli ngadenge suara-suara musik anu ngeunaheun langsung menyentuh hati. Masya Allah Karim. Apakah kudu diantep dedengean model kitu? Ketika aambean anu nyengat, urang meuli minyak tising kofur buatan Feris, ambean ke orang, wih tajamlah luar biasa. Orang liwat set, kosmait anyar, luar biasa. Nah, tidak kadaharan. Dimimiti nulada, nutiis, nuamis, nuhasem dan lain sebagainya. Ira rasa nikmat ngeunah, perasaan lezat. Beralih karena pakaian, beralih karena kendaraan, beralih karena bangunan. Apakah kudu kitu hirup nu sabenerna?
setelah diteliti horeganan tina kahirupan Kangjeng nu Kangjeng teh uswatul hasanah anu memberikan khusus ka Hudzaifah, memberikan khusus ka Sidina Abu Bakar Siddiq, memberikan khusus ka Sidina Ali, memberikan khusus ka Khulafaur Rasyidin jeung beberapa sahabat-sahabat anu lain anu sangat sederhana, cukup baju ngan hiji atawa dua, cukup mun ngadahar korma hiji kuduaan, cukup mun sare ulah make anggel geus bae make leungeun bae kos kieu, atawa lamun endek make anggel dibuatna tina kayu bae. Malah di Baduy mah pan anu dianggelan teh lain hulu, ieu kapan nyana mata suku dia mah kutarolol cenah ai hulu nu teu digawe dianggelan, ai suku nu capek teh dianggelan. Kitulah urang Baduy. Emang bener eta di dia aya badul teh nu make jas hideung eta Baduy. Mananya? Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, tina titingalian dedengean aambean rasa jeung perasaan-perasaan kenikmatan-kenikmatan iyalah anu kudu diopenan, iyalah anu kudu diropea. Ternyata horeganan eta mangan sakadar zahir, lamun hirup nutur-nutur zahir bae, kaayaan mata terus dituturkeun, kaindahan ceuli dedengean dituturkeun, kahayang irung sungut jeung sajabana dituturkeun, silaka urang bakal walaupun urang maca dua kalimat syahadat, maca la ilaha illallah kalimatun thayyibah saheulaanan lantaran urang teu pernah ngekang nafsu bakal aya itung-itunganan engke jaga di akhirat. Maka ibadah ngan sakadar zahir doang, ieu mah ngan sakadar fikih. Sok reberesan make fikih, mimiti make sapinah datang ka Fathul Muin, Fathul Wahab Tuhfah Ikna. Irup teh ngan sakikituna be urusanana teh urusan zahir be. Lantaran tamangan sakadar Islam. Islam mah ilmuna ilmu fikih. Sasaranana ngan sakadar jasad, tujuanana adalah sasaranana jasad, tujuanana ngan sakadar syariat. Jelema nu ngalaksanakeunana ngan sakadar disebut abid, pagaweanana ibadah. Eta teh ngan sakadar zahir we, jelema kuari ibadah ngan zahir hungkul, ditingali ku urang beuh tarang namanya hararideung ieu deui. Wahara jasa. Calanana leuwih panjang tibatan samping, bagus wah wahara. Lamun sujud angel mun loba jelema, tapi lamun sorangan hampir teu sujud. Lamun loba jelema masya Allah duha na bae duha 24 rakaat. Eta lamun loba jelema, mun loba jelema teu duha. Nah ilah zahir mah kos kitu bae. Nah lamun urang nutur-nutur zahir bae kos kitu bae hirup teh eueuh nanaonan sakadar cangkang. Di akhirat engke bakalna moal bisa nyebrang di jembatan Siratal Mustaqim sebab ngan sakadar ngurusan zahir doang. Patalina ngan jasad naik kuari kana iman. Iman di dieu urusanana adalah qalbu. Ilmuna disebutna ilmu tasawuf, sasaranana adalah qalbu. Sasaranana adalah kolbu, pagaweanana adalah disebut ubudah. Gelarna ngaranna zahid. Mulai kuari ngurusanana ngurusan hate, awak dibarengan ku syariat fikih, kolbu dibarengan ku tasawuf. Mulai hirup berbarengan berdampingan bakal indah kira. Lamun hirup gan sakadar zahir doang urang kababawa. Tahun baru kumaha kahayang urang puncak alhamdulillah. Bupati biasana ka puncak kuari aya di dieu. Zikirnya na gubernur zikir. Wallahu alam ke sore mah rencana ka mana wallahu alam. Urusan nyana geus mah. Penting kuari aya di dieu. Nah, iya urang lamun urusan zahir bae capek. Tapi ketika jeung batin indah. Kula sok inget ka dongeng aya hiji jelema ngurusan tangkal korma, kebon korma jeung kebon anggur di Mesir.
diurus kunya nu bogana teu pernah ningali ka kebon. Satu ketika nu bogana ningali ka kebon kaget, lain kaget ningali korba baragus, lain kaget ningali anggur baragus, kaget ningali nu ngurusanana pamajikana. Masya Allah, cak nu boga kebon imal lain lalaganya, ieu mah turun ti kayangan kayaknya. Akhirnya tuh karena ge lalaki sugih kan bisa baik, salakina digerokeun sini maneh balanjanya ka toko ye balanjana loba jasa disuris ku nya nah ye balanja ka toko tah duit dah bro pamajikanna teu meunang milu ti tah ngajagaan kebon atuh ngaranna ge bujang berangkat bae cenah mamangkaningkan naik onta pamajikanana di deketan ku nya neng salaki eueuh ieu kan kebon anu kakak nu kula Masya Allah neng lah geus pokona mah gaji ulah dicaritakeun deh bakal ditaikeun sementara diguprakan duit geunan tah ieu mah cekel bejang nih ribuan real dirham maksudna naon tutup pintu-pintu kabeh ulah aya nu neuleuh tutup saya geus ditutup di deketan ditoel cek si neng keheula gitu aya kene anu muka periksa deui ku bos bos atuh mangga geus make calana jero bos geus siap we gegeran we lawang mana ieu muka ieu ya Allah balik deui ka dinya neng geus tertutup kabeh hiji deui cek masih muka kene wah bos neangan ka unggal juru ka mana geus tertutup kabeh cekel si nengna tendeun di pos langsung ditangkarakeun cek si neng aya kene hiji anu encan nutup naon ieu pintu hati teu daek nutup ieu mah anu terus bae komunikasi jeung Sang Khaliq anu nyana aya teu pernah eueuh nu nyana ningali teu pernah buta anu nyana ngadengen teu pernah torek anu nyana uninga teu pernah bodoh ialah pintu hati-hati ieu teu pernah nutup hati abdi mah kadeuleu bae Sang Khaliq teh andai kata Tuhan bade ngazinahan abdi nyangakeun sadaya-daya ngan pintu hati abdi teu pernah nutup muka terus asa babarengan jeung Sang Maha Pencipta sakitu bae abdi mah langsung eta boboga anu kekenceng turun ampere turun tatadina 12 volt langsung Masya Allah jakna ternyata horenganan jelema nu dianggap susah jelema nu dianggap hina jelema nu dianggap teu berdaya horeng ngabogaan iman anu luar biasa aing anu dianggap gagah nu dianggap sugih nu dianggap boga tapi ternyata horeng tertutup mata hate Gusti Allah tobat cek eta bos langsung nyana bebeja neng iya bapak rek tobat kumaha tobat bababari cak ieu teh kumaha bukakeun mata hate justru ieu teh daek muka-muka coba cak cenah ngagebruskeun maneh ka sumur si neng bisa aja saya si neng engke ge lamun ngagebruskeun maneh ka sumur tah engke kadeuleu bakal kadeuleu ke kabeh ge Gusti Allah ge langsung kadeuleu pae ngaranna tah mah tuh nya eta sok gerage urang datangan cek si neng teh ka kiai-kiai anu imanna tebel anu imanna bener-bener kuat anu mata hatena terbuka nah etalah urang teh kuari ieu nyaritakeun Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz seorang kutubul aulia anu tadi dicaritakeun manakibna ku Kiai Turmudi rada aya kakurangan teh geus kula nambahan bukuna panjang satungtung deuleu babeh anu milu haul anu apal kangarana anu pernah nganasab ka anjeunna ditulis bae ku kabeh ditulis sebagai muridna ku Tuan Syekh tulis kabeh malaikat protes dina Bahjatul Asri caritakeun cek malaikat ulama yang tulis-tulis bae
ai kitu mah nu masantren, nu kitu mah nu ngaji, nu kitu mah nu salat, ari nu kitu mah anu ibadah. Gawe tulis sebagai murid. Apal ieu nu jara rauh anu henteu saralat. Salat maghrib isya henteu. Aya subuh jam 8. Namanya nu kos kitu murid tuan Syekh. Protes malaikat, hapus. Cek malaikat Gusti teu ridho kula mah. Sebab lamun dianggap murid Tuhan Syekh ka sorga kabeh apa dia teh saralatnya na salat dage uca aco nya salat inget ka karunggoni nya salat inget ka si eta nu mana si itu teh anu nyenghel teh kata bagus diprotes ku malaikat langsung ka Gusti Allah cek Gusti Allah tanyakeun bae ka Tuhan Syekh coba siap henteu diprotes. Begitu diprotes ka Tuhan Syekh ku malaikat terido lamun ieu kabeh dianggap murid kabeh cek Tuhan Syekh Abdul Qadir ngomong ke sia yai malaikat sia rek protes ka Gusti Allah bejakeun ka Gusti Allah lamun aing dianggap jati kutubul aulia nu kumaha bae kabeh dianggap murid aing ya nu jorek teh anu jorek perlu disapaatat tulis di bukuna nyana jorek aing bagus nyana jorek murid aing dianggap wali bagus geus nu jarore kalimpunan kudu bagus idit sia malaikat ka ditu masyaallah cek malaikat teh bisa digagugugat walara tah tah mantak ente geus teu kudu saralat asal hadir jadi murid geus ge cenah kieu teh teu kudu diomongkeun ya kami memang geus tilok ieu nah ilah keistimewaan kutubul aulia malah diantara anak karomah Tuhan Syekh teh pan hebat jasa aya jelema boga anak awewe hiji-hijina begitu hiji-hijina ke laut maot laporan indungna ka Tuhan Syekh naon kula boga anak hiji-hijina maot atuh geus maot mah geus lain kitu hayang hirup deui bae cenah atuh raonan cek Tuhan Syekh teh atuh geus maot teh henteu kula mah hayang hirup deui bae ngan hiji-hijina langsung ngadoa bihaqi jadid dan lain-lain sebagainya Gusti panghirupkeun deui eta karunya awewe ngan boga anak hiji-hijina gas cek Tuhan Syekh teh ka induna balik ka dieu saya ge di imah guguran bae nyana bunga sebab Tuhan Syekh mah pan tilok ka bohong cara Habib Rozak lompat pasti cenah ieu nah barang datang ka imah di deuleuan di kamar eueuh balik deui nyana ka Tuhan Syekh Tuhan pan biasana Tuhan tilok bohong ku ieu eueuh mah adoa deui ka Gusti Allah ya Rabb bihaqi jadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dulubi kamahril maut ya Allah tetapi lamun ku Gusti dihampura anggap kula hampura panghadirkeun deui ya Rabb langsung balik aya ge di imah bunga teh awewe datang ka imah eueuh deui bae aduh sakira ieu bacan orang kieu Tuhan Syekh kok ieu mah jadi magol kieu asana ngadahal duit gubernur kajen hukum lagi teu beres ya langsung berangkat nih ke Tuhan Syekh encan aya encan 3 kali begitu 3 kali ngototnya na gas balik lamun kuari Allah awas ancam kukula Gusti Allah baik eta keur carita ngomong papadanu bodoh ku gede-gedena ka kutuban Tuhan Syekh akhirnya langsung datang ka imah ayah langsung sujud Tuhan Syekh sangat sujud cerik teu ngomong cek Gusti Allah hai Abdul Qadir kunaon maneh teu laporan geus aya Gusti ngisin kula ngisin mainnya kutub angel diijabahna tah lamun doa mamin mah bener Habib Rozak geus tah mah sabulan ge teh diijabah masalah no problem kula mapan kutub jekeun masa angel sih cak Gusti Allah ya hampura Gusti Allah minta hampura urang tau nyaritakeun Tuhan Syekh Fuara Abdul Qadir jang nutupan kariweuh anjeun jang nutupan kasedihan anjeun jang nutupan kehancuran hati anjeun geus
ayeuna mah hampura ya dibejakeun. Pertama maneh menta lantaran beak di laut di daharan ku laut awakna kula karak putus malaikat Jibril. Jibril segera kumpulkeun. Doa nu pertama Jibril titah ngumpulkeun. Doa nu kadua kakarak ge dihijikeun di jalan. Awewe nu mindungna datang ka imah nyana di jalan kene. Doa nu katilu kakarak aya di imah. Atuh sakitu mah sedeng we cek Gusti Allah atuh. Teu bisa. Gusti mah maha kholik, abdi mah maha makhluk. Gusti mah teu kudu ngutus Jibril, deuk aya bae atuh. Deuk mana kekawasaan Gusti mah jam kudu make Jibril segala rupa. Behe. Parah ieu cek Gusti Allah. Geus. Nu geus mah geus bae. Nu geus mah geus bae ngan ka ditu moal deui. Ambo. Kuari mah kieu. Utlub matatlub. Penta ku anjeun naon dipake ka hayang bakal diijabah. Andai kata anjeun nyekel dangdaunan bakal jadi duit ka hayang anjeun jadi. Andai kata anjeun nyekel batu-batu bakal jadi emas jadi. Andai kata anjeun leuleuh bulung hayang dijadikeun emas jeung mutiara jadi. Sok utlub matatlub. Lain eta abdi lain eta teu hayang abdi teu dahar teu nginum mentang mata ti peuting teh teu hayang eta Gusti. Nu mantak abdi teu sare unggal peuting zikir ka Gusti taqarrub tafakur mujahadah abdi teh embung neuleuh dunia indah embung neuleuh gunung emas embung neuleuh dirham hayang teh neuleuh teh ka Gusti bae karidoan Gusti. Manya abdi haju dibere nu kos kitu teu hanai abdi nu kitu mah teu hanai. Atuh ayeuna hayang naon abdi manu di pikiran teh lain diri abdi manu di pikiran teh lain sasaha tapi umat sabada abdi teu aya. Lamun Gusti Roh husul junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyaritakeun ummati kuring ge sarua kos Kangjeng Nabi muridi sanggeusna maot kangjeng selalu inget ka umat sanggeusna maot kaula selalu inget ka murid kaula pamenta abdi mah Gusti geus bae hayang disalametkeun seluruh murid kaula sakitu bae abdi mah insyaallah teh Gusti Allah geus atuh tanda tangan Jibril tanda tangan geus memang geus bakal mah dihampur tanda dihampurana cek tuan Syekh kumaha ismuka ka ismi al-azam ngaran anjeun kos ngaran kula nu agung. Ketika ngaran kula nu agung dipake taqarrub ka kaula selalu ngaijabah doa teu kudu make ngaran kula make ngaran anjeun bae asal nyebut ya Abdul Qadir istajib doana ya Abdul Qadir Gusti Tuan Abdul Qadir coba pang aijabahkeun pamenta abdi panghasilkeun abdi teu kudu ka Gusti Allah ka Tuan Abdul Qadir geus cukup mantak sadunya kabeh 5 benua eueuh nu teu pernah nganasab ka Tuan Abdul Qadir kabeh ngahadiahan Abdul Qadir Al-Jailani Abdul Qadir Al-Jailani cenah Habib Rozak sakitu Abdul Qadiran kok teu diijabah Abdul Qadir nu mana heula sebab nyana boga babaturan ngaran Abdul Qadir Habib Peing atuh teu moal bere jangan yang itu Bib yang ono nah lumantak pelebah kolbu kudu diurus masyaallah karib lamun Tuan Abdul Qadir ingat ka muridna penerus toriko nu mana bae nu geus dimuktamarkeun di Indonesia melalui Jatman atawa anu lokal sarua bae kabeh mikiran teh kumaha bangsa kumaha negara kumaha umat jelema anu cicing dimui mah mikiran ngan sakadar sagulipek samuieun jelema anu didepak dan sakadar sagulipek sadepageun jelema anu boga yayasan mikiran teh ngan sakadar kumaha murid yayasanana jeung sagulipek yayasan tapi ahli toriko pemikiran anak kumaha umat di Indonesia
kumaha negarawan, kumaha bisnismen, kumaha jelema nganggur. Lamun Pak Gubernur memikirkan tentang nasib rakyatna kumaha supaya ulah miskin, lamun Pak Bupati sakabupaten memikirkan umatna supaya bener-bener supaya bener-bener umatna ieu bisa sejahtera. Tetapi kiai mah nu mikiran teh lain kitu, kumaha Pak Gubernur supaya salamet dunia akhirat, kumaha Pak Bupati supaya salamet dunia akhirat. Jadi dunia mah mobil naon ku bupati dibogaan ya ambalayahnya mobilna anu muter bae eta mobil naon anu muter bae eta naon anu muter bae mobil naon nu nyana eta boga ka molen-molen anu eueuh saungan teh anu saungan mobil naon nu aing teh nyaho nu sia ki sarua teh nyaho da urang mah bodoh mah nu nyana geus buku mobil kap bupet jang duniana kurang naon tapi kula mikiran salamet kumaha si bupati di akhiratna. Jih, ahli toriko mah memikirkan teh kadinya. Lamun ningali jelema malam tahun baru dar ya Karim, Masya Allah ngabeakeun duit nyana duit tang ti mana duit nyana kabungah nyana. Tetapi di akhirat salamet apa moal sih? Ketika jelema dagang geus buguh dagang anu ambruk batur mah moal terus ieu dagangna. Kitu jualan lu lan rugi jualan rugi tereh geus santo mah. Iya nu untung bae dagang untung ah iya jelema salamet moal ahli toriko mah memikirkeun teh kasalamatan fid dunya wal akhirah. Kula mah inget ka dongeng di Baghdad aya hiji ngaran kiai ngaranna Bahlul. Ketika orang zarah ka Baghdad ge aya dinya merekna Maqbarah Bahlul. Kura liwat kadinya aya urang zarah heula ki Bahlul ya. Ki Bahlul teh okos Bunawa. Begitunya na dipanggil ke kerajaan sekali, dua kali, tilu kali, LDR datang. Begitu datang, kan korsina geus dimerekan teh. Geus dimerekan, Habib Rozak kan merekan diuk bae. Jadi mah teu aya merek sebenarnya banyak. Nah, ieu nu kos kieu ilegal. No problem. Nah, eta Ki Bahlul datang. Begitu datang ke kerajaan, diuk di kursi raja. Wah, tumpang kaki kieu ngarokok. Bahlul. Mangkaning dandim aya kon kuari. Kapolres aya kan. Nah, cak dandim, tembak. Cak polisi, jangan tembak dulu, tangkap. Langsung polisi datang ngadinya tewak, nyana tangkap, turunkeun. Tinggang ku dandim. Bahlul Allah juga Allah bukan mau Allah-Allahan sih cak dandim sikat itu Allah beak bangetna beak Bahlul bangetna irung geus kadal irung rata jeung pipi ya geus kieu bae Bahlul Tuan Raja gerokeun cak dandim geus nyiksa urang ye Kiai Bloon ye Kiai Bloon disiksa selesai. Tuan Raja datang nyana ceri ke Tuan Raja, kenapa kamu nangis? Nggak apa-apa, nggak usah nangis, ceri terus baik nyana ceri. Cek Tuan Raja kunaon ieu jelema ditenggelan diuk di kursi raja. Wah bener teu sopan cek Tuan Raja. Aja ieu kan jadi robah beungeut sikat ku dandim. Wah, makanya makan hizib. Oh, dandim atuh kuari makan wirid hizib atuh. Masya Allah. Ha. Masya Allah. Bagus ya Tuan Raja. Nyana ceri. Tidak perlu nangis. Tuan Raja. Tapi terus baik cerik. Hai, Bahlul. Ayo mana cerik yang cerikan sa? Kula mah cerik teh lain yang cerikan abdi Tuan Raja. Yang cerikan sa? Yang cerikan Tuan. Siapa yang cerikan aing? Aing baja geus jadi raja, jelema jeneng atuh. Kabeh di bawah aing, maka jeung nyerikan aing sia nu kudu cerikan teu. Abdi mah teu kudu dicerikan diri abdi mah. Dusu abdi mah cerikeun yang cerikan Tuan Raja. Cerik naon sih yang cerikan aing?
abdi anu diu kakara ke 10 menit bae geus disiksa komo tuan raja mah sabaraha taun meureun siksana di Allah sak tuan raja je pan saya jadi kos kitu atuh ke balul tenang aing jadi tersentuh ya hati tapi lain potongan WH mau ada kabangun Banten kok nang ditakula eta mantak doakeun lamun nyana tadi 2018 can anggeus turunkeun ku urang kula mah sabarana pamenta jeung para kiai nu sejen hiji Banten dua tadi teh Syekh Mansur tilu Syekh Asdawi asal jarah ngeunaheun geus senang urang mah sakitu doang urang kan ke lamun kadu 2018 yuk kabeh jelema aya 1 juta mah urang jarah kabeh ka ditu bareng jeung kula bener teh nah lamun anggeus berarti urang taekeun dewe lamun teu anggeus bisa kalian abeh lobaan demo ya Karim insyaallah lah urang ningali gerakanana kuari jalan geus bagus bupati ge alhamdulillah jalan geus baragus gade ngan can anggeus cenah can anggeus minta mohon maaf cenah ka kula teu kudu ka kula ka rakyat minta mohon maaf lah nah cek raja teh kula mikiran bae kula 10 menit bae ya bengok irung teu kadeul rata tuan mah sabaraha tahu ke di akhirat tak kumaha eta cenah teh ulah loba omong sia bahlul mulai ti harita tobat cak raja bahlul dicoba tuh kumaha ye dicoba kumaha coba pangmukakeun mata hate selama ieu kula jadi raja teh ku ngeuneunahan pan didoakeun lagi ku para kiai kula jadi raja teh nu mantap kiai nu sok ngadongakeun pamarentah teh kiai hebat eta kiai anu geus mukholid jeung pemerintah kiai istimewa sebab ngadoakeun pemerintah jeung bangsana tapi aya nu lengah ketika kiai ngadoakeun pemerintah nu didoakeun jadi gubernur jadi pemerintah anu didoakeun jadi bupati jadi kiai nu ngadoakeun setah yang jadi mui jadi ku berkahna doa kiai istimewa lengahnya na horenganan dibalik doa nak nyana diijabah nyana nu mundur pemerintah mangeunahkeun jadi bupati horenganan majelisna nu nyana nu ngeusian teu karasa ku nyana eta kutukan ti Gusti Allah teu karasa kiai ngadoakeun supaya Pak WH jadi gubernur diijabah ku Gusti Allah kiai anu hantem-hanteman ngadoakeun zahiron wa batinan anu kadituna minta duit bae ka WH kuari pondok pesantren santri eueuh nu ngaji eueuh hayo sia emang kula teh nyaho kitu di Serang di Pandeglang dah bupatihna jadi bupati kiaina jadi sampah inget kudu kumaha tuh ngadoakeun mah ngadoakeun ulah sok hayang dibere ngadoakeun mah ngadoakeun ulah sok menta tah ieu kiai goblok nu ngadoakeun jang bangsa jeung negara kudu bersatu tapi menta cuan ulah kudu menta kumaha cenah kieu lamun dibere sia mah sok anu kitu emang sia mah hanya lalungtik bae ka aing nah dibalik ngadoakeun pemerintah hasilnya aya kemunduran pada dirina majelis tinggal majelis pondok pesantren tina pondok pesantren introspeksi diri lain pemerintah bae nu kudu tobat kiai nu kudu leuwih tobat kiai nu kudu tobat ya Karim masyaallah ialah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani nyana mungprung dedeuheun ka murid-muridna nu aya di saantero jagat masyaallah Karim kula ngan sakadar nyaritakeun dongeng mimpi Habib Lutfi mimpi aya 4 kuda nu hiji ditaekan ku manehna kuda nu kadua ditaekan ku kula kudana kuda putih nu dihareup ditaekan ku Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani nu hiji kosong ditanya di kamaran ieu cek Habib Lutfi kita naik kuda mau kemana mau ke Cilowok haul cuman karena manehna teu sehat sangat hayang hadir di lelembutanna tetap hadir geus ngimpi seperti eta disampaikan ka kaula nu hiji kosong nu hiji nah ieu nu hiji jang saha lamun ka Habib Rojak teu ridho aing wah teu ridho sama sakit protes aing ka Gusti Allah hapus tipek
Iya kuari kosong kene nu hiji. Kosong kene tanu hiji opat kuda. Lain sembarangan mimpi atuh Habib Lutfi mah. Jeung aya deui seorang Habib nu teu pernah keluar mimpi sarua. Datangan moal dibejakeun, kemudian aya deui seorang kiai kehadiran Tuan Syekh Abdul Qadir. Kuari teh aya hadir melalui impian-impian orang-orang tertentu. Mata kula aju naon gara-garana teuasa isin dikeur peuting kana ti kamari dahar ge sawab begitu. Maksudna aku isin. Ya Allah ya Rabb. Teu geuna cicing sebab jelema nu karari itu loba nu ngimpi. Iyalah Habib Lutfi impianna pohara. Kemudian ayalah alamat-alamat kakula insyaallah teh kudu dicaritakeun. Ieu mencarita Tuan Syekh Abdul Qadir Pohara, berikut Bahlul, terus berikut kiai-kiai ahli thariqah. Lain sakadar Bahlul, lain memikirkan dirina tapi memikirkan bangsa, umat, pemerintah kumaha sangkan salam. Gitulah abah kula selalu deket jeung pemerintah, hanya ngadoakeun supaya saralamet. Atuh kitu kene ka Habib Lutfi terus bae datang ka kiai, ka pondok pesantren, ka pemerintah. Nu dipake ka hayang, ndek naon dipake ka hayang segala aya atuh bari henteu usaha, tetapi hanya berdoa ka Allah Indonesia supaya selamat, bangsa Indonesia supaya subur makmur tur selamat, masyarakatna supaya ingat ka Gusti Allah selamat dunia akhirat, pemerintahanna selamat dunia akhirat, hiji-hijina supaya terbuka mata hati. Di jalan terbuka mata hati adalah tobat. Di jalan nomor katilu terakhir ialah tentang ruh. Ieu mah leuwih jero tadi mimiti Islam fikih, kedua iman thariqah, nomor katilu adalah ruh. Ieu mah jurusan sirrul asrar anu kabelah ditunang ke aya babacaan-babacaan Tuan Syekh Abdul Qadir. Anu nyana ketika datang ke sirrul asrar nyana bisa naik bisa turun, bisa naik bisa turun, bisa ngapung. Iyalah Tuan Syekh Abdul Qadir. Jadi katilu ngaranna ihsan, ilmuna ngaranna ilmu tahakkuk, jurusanna jurusan hakikat. Jurusanna hakikat. Nah, urusanana nu di urusana jurusan hakikat ieu nu di urusan ruh. Di awak kurang aya sodru, aya kolbu, aya fuad, aya ruh, sirrul asrar. Lamun ibadah geus datang kadinya disebut nage ubudah. Nah, hirup geus teu kudu dahar, asal maca subhanallah seubeuh, asal maca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim gagah. Mun maca zikir la ilaha illallah leng eueuh nanaon nu aya ngan Allah. Ruh kulantaran orang menyaritakan ruh panjang jeung dongeng-dongeng ruhani mah pasti orang asup ke alam malakut, alamna alam ieu keneh ngan urang geus teu katutupan ku zahir, ku jasad, kalbu urangna geus terbuka ka Allah, nu aya ruh urang jeung Allah disingkapkeun blek urangna di dieu tapi urang aya di alam malakut. Urang kapanggih ke jeung malaikat-malaikat, kapanggih jeung lelembutan-lelembutan. Kitulah dina thariqah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka hiji keuntungan urang ayeuna babarengan ngabangsa ka Tuan Syekh Abdul Qadir, malah mandar urang dijadikeun muridna, amin. Nomor kedua ulah hese-hese hadiahan Tuan Syekh Abdul Qadir sebab ngaranna sarua jeung Ismul Azam jaminan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nomor katilu nyana ketika disalaman ku urang hadir nu mandak lamun Tuan Syekh Abdul Qadir ka Kangjeng Nabi Zarah langsung assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah, zunubi ka maujil bahri, dibaca ta etana langsung muka kuburanana udang sasalaman pelukan asli kabelah dieuna balik Tuan Syekh Abdul Qadir lamun sapoe teu kapanggih jeung Kangjeng Nabi ceri unggal poe kapanggih jeung Kangjeng Nabi unggal poe. Lamun Syekh Ibnu Athaillah salila hirup nyana kapanggih jeung Kangjeng Nabi anu yakzotan 37 kali kapanggih langsung kapanggih pan aya Habib Rozak bajeng kuntilanak nyana masa liwat we ka kuburan Rozak ini temenmu
tuh mantap kurang lamun neulinya nak sieun ya malampir lah. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, maka sim kuring aya alamat sebenarnya mah saya diberi 3 bendera oleh orang yang tidak dikenal, kakek-kakek malam datang kemudian pergi lagi, bendera merah putih titip, yang kedua bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang ketiga adalah bendera hitam. Di samping eta aya deui nu mere titip, sampaikan ka umat bahwa tanda ieulah tanda mempersatu umat. Ingat ka Gus Dur waktu ka dieu ukula ditanya, ieu na Gus kalau ini apa? Ini dari guru saya. Ini sebagai apa? Ini sebagai perlambang pemersatu aja. Kurayon kuari aya alamat kos kitu ka kula. Maneh kade doakeun khususna sa Banten, umumna sa Indonesia. Kula mah jelema leutik atungan sakadar, ya Allah ya Rabb, sakumaha sesuai jeung perintah kula selalu ngadoa mudah-mudahan keluarga kula pribadi kula, keluarga kula, murid-murid kula, santri-santri kula, umat-umat sa Tangerang, sa Banten, sa Indonesia oge sa dunia mudah-mudahan menang ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Doakeun Bapak Zaki, doakeun Pak Gubernur, doakeun para kiai-kiai, mudah-mudahan sing barisa muka mata hatena urang bisa tobat supaya urang menang anugerah salamet fid dunya wal akhirah. Dunia mah Allah ditinggalkeun ku urang, isin urang mun nyaritakeun dunia, sugih urang, paeh urang, kasugihan urang ditinggalkeun, mobil ngan sakadal ngadadahan urang, perusahaan ngadadahan urang, urang roh urang berhadapan jeung Gusti Allah. Seminggu 2 minggu buka kuburan urang, nu kamari di bos-bos, nu kamari di komandan-komandan, nu kamari di bapak-bapak, ternyata horenganan geus bilatungan awak urang, nggak memulai zohir bilatungan, tetapi ruh urang berhadapan jeung Gusti Allah. Ialah torikoh ngarana ke insyaallah iraha deui ngabahas tentang ruhna anu bisa hihiberan ka alam malakut. Lamun Habib Lutfi urang nyaritakeun Habib Lutfi mal angis-angis, nyaritakeun Habib Umar almarhum condet mal angis-angis, nyaritakeun Said Maliki luar biasa, jeung nyaritakeun habaib-habaib anu geus usul ilallah. Lain habaib Syekh Asnawi caringin mantak dizarahan ku urang, Syekh Abdul Karim urang nyaritakeun karomah tan Syekh Abdul Karim luhur teh ieu bae ulama-ulama Banten. Kukula ye geus dirangkum karomah Syekh Mansuruddin, karomah Syekh Asnawi, karomah Kiai kitu Syekh Abdul Karim jeung sederetan ahli-ahli thariqah nu aya di Banten. Kukula keur diteangan karomahna ke lamun di istikharohan bagus, kukula engke endek di Citak melalui Zaki. Aya bupatinya dan teh, ya Zaki ya mangitakeun jual ku Zaki, duitnya jang Zaki. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dicekapkan sakiah punten tina samudaya kalepatan sareng